Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam kasarena ya para seniman seniwati nu mika kitu mika deudeuh kana kasenian Sunda ya. Kasenian kinan calung, aya reog, aya dangdut, aya calipongan, aya geuningan, aya wayang. Pokona mah kitu we lah. Kali nanti sing kuring bukannya sering tujuan dina danget ayeuna nya teh ngabahas ngeunaan sanes kalukos hanya ngeunaan budget ya, budget para bintang tamu anu kadang-kadang dipersoalkan masalah nah ieu mah mahal, nah ieu mah murah, nah ieu mah bisa dikitu kieu eta tah gitulah ya. Kali tau ge simkuring kapunten anu kasun ye mobil tema aya anu ngaraos kumaha gitu kan ya. Punten lah penting nama ieu mah ngobrol we lah, ngobrol secara pribadi, khususna keur pribadi simkuring ya. Khususna kanggo nyalira we. Ieu mah nyalira. Pangwilujeng oge khusus kanggo sadayana para seniman, para masyarakat sadayana mika cinta mika deudeuh. Da simkuring panginten hoyong caket sareng masyarakat, hoyong caket sareng para pencinta ya. Sadaya nu ngagarap sareng para pencinta anu nggarapna mah terus teu lah moga para penggarap seni, rekan-rekan seni, sobat-sobat seni sadayana ya. Sering nguping atawa ngobrol ngeunaan budget para bintang-bintang tamu nu parantos masur anu parantos gaduh bintang 7 balieur katang bisa bintang 7 mah balieur bintang 5 bintang 7 wah kamu sih kuring ulah tegaduh bintang. Yang penting mah jalan terus ya, jalan terus. Yang penting mah kita berjalan saja, bismillah ya, bismillah. Kita mencari pekerjaan, Yang penting mah kerja orang bisa dinikmati, kerja orang bisa disukai sama banyak orang. Dengan budget ya terserah anda saja lah ya. Yang penting bisa enjoy atau simkuring enjoy, terus anu manggil simkuring oke enjoy, terus anu manggil karena dua faktor aya pimpro ya pimpro aya nu hajat terus kadang-kadang menjadi bahan pembicaraan terhadap bahan obrolan teh nah cenah si anu mah mahal, nah si mah cenah kieu eta mah kembali deui ka urang lah, kembali deui kana keimanan urang. Da sajalmina anu tah yang boga rezeki anu loba sajalmina anu teu hayang duit anu numpuk. Nah kalau perbisim kuring mah itu mah lain itu mah ya kana rezeki lah, balik di kana rezeki, balik di kana pemilikan orang karena pemilikan antara eta urang aya geus aya nu ngatur ya, geus aya nu ngatur. Tenang we tenang ya. Ke seniman-seniwati oge urang sasarangan lah ayeuna mah urang nyen cara difokuskeun ku urang kumaha carana supaya kesenian urang boho dinu pokona seni budaya urang jalan terus ulah sampai ka mentok di tengah jalan ku gara-gara budget. Ku gara-gara budget kamahalan ya. Penting nama masalah kamahalan jeung kamurahan mah eta mah kembali deui ka nu rek ngonang, kembali deui ka nu rek meuli eta mah anu rek dibeli. Anu rek dibeli dasara dibawa deui. Ya gitulah pribadi simkuring mah. Jadi ya bismillahna kerjalah dengan baik cek semoga bukur mah sok we damal keun beda duit mah nuturkeun masalah maksud didinya lain nutur itu Kang keun panginten da eta geus aya aturan-aturanana. Ya geus aya aturan-aturanana. Tapi langkung si payun hapunten anu kasun ya babili aya anu kasinggung aduh hapunten pisan. Ieu mah ngobrol eta mah aya kabar misalkan nasi sabungsu mah meni di murah. Kembali deh ya. Nasi sabungsu mah meni sakieu ge bisa, jadi sakieu oge teu nanaon danya. Terus balik deui ka pribadi simkuring nya bismillah simkuring.
ya manusiawi lah gitu. Jadi itu mah teknik boga teknik supaya kumacarana penekanan itu ya masalah rezeki atau masalah undangan ya gede aya letik aya ente aya tuh tenang we lah nya. Tenang we urang teu kudu sieun teu kudu ringrang gitu urusan budget ya. Masalah lain ngobrolkan masalah budget kadang-kadang sok jadi persoalannya. So kadang-kadang jadi persoalan, kadang-kadang jadi bahan pembicaraan anu antara pro dan kontra. Antara pro dan kontra mah itu mah aya ti baheula nah masalah mah eta aya ti baheula antara pro dan kontra mah anu resep jeung nu teu mah teu misalkan masalahna teu urusan dino seni wae gitu kan. Antara pro dan kontra mah penting kita bareng-bareng lah kita jalankan terus ya, jalankan terus tong sieun tong keung tong hariwang rezeki pasti datang rezeki pasti datang terus karir pasti jalan lah pokoknya mah terus enak simpulnya fokus dina dunia calung ya mokalan eta oge mokalan oge hari aya we da hari eueuh mah rek mokalan naon paling nyen taman eta nemok jadi gitulah yang penting titi urang nya titi sumpuring lah gitu nya titi sumpuring kanggo sadayana semangat terus tong mempermasalahkan masalah budget eta naon bae lah yang penting kita usahakan supaya kerja orang bisa dinikmati ku dunia luar dinikmati ku masyarakat seueur gitu kan ulah dinikmati ku urang hungkul karena kerja orang untuk mereka gitu tinggal simpulin mama sana dipermasalahkan di urusan seperti itu kan baiklah ya saya sudah naon penting mah segala cara aya di diri masing-masing gitu kan ya ngajawab etawa ngabahas ngeunaan kunaon gitu kan kunaon ya sebungsu sakitu ge kadang-kadang kunang teh sebungsu dibayar sakitu make jeung daek itu mah aya di belakang itu aya di belakang jadi saya mau boga cara tersendiri tenaga boga trik nyalira keur kehidupan orang jalan terus lah panginten sakitu heula insyaallah kapayun urang tiasa patowong lawung pamprok jongok deui pamprok jongok deui sekali diapunten sanes ngalangkungan aya nu langkung uningan aya nu langkung terang aya nu langkung paseh dina urusan hal seperti ieu ngan ieu mah sekadar lah ya ngobrol ya ngobrol sorangan ngobrol sorangan dibarengan ku jangkrik tengah putih aduh keung ieu udud yakin ngesesek ka warung segitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tunggu di like, subrek, di komen. Nah, di komen.